Selamat datang di episode 34. Selamat menyaksikan. Hai, cicing aku. Mana aja lo? Dia jak. Ajak ya aku tadi. Ngambak aduh. Loh, gimana? Jadi gitu. Kurang kesel lah, tuh kamar itu kasih ojek. Oh, orang kesel, masuk aja kamari. Balas dendam yuk. Teh kede teh, Kunaon? isukan ngedapa si rojak mah. Ya, dipencit kurban. Nya teh kede balas dendam dagoan we. Nyeri lu kamari potokeun teh. Nyeri tuh baru tuh. Pirake teh, untuk mana boga kan nyeri? Aslina da ai sering ting mah tuh udah nyeri linu. Perih ya teh perih. Anjir. Gila. Gede. Teh, nah bukan naon. Alus ekspresina teh. Sak naon eta neng? Ih. Eta naon? Ih. Meser atuh. Meser naon, Mar? Bala-bala. Tapi ieu mah sanes bala-bala. Naon atuh? Daging beurit. Naon lah? Naon? Ngeunah teh sih? Ngeunah. Neng dipeser cenah daging beuritna. Sok dibungkus ku Neng. Eta kade panas. Amal geuning teu saum. Teu emang saum nya. Henteu man mah sakit. Sakit wae. Nya geuning teu sembuh-sembuh. Nya doakeun atuh. Ai Emar, isuk anjing bade kurban teu? Kurban? Kurban naon? Embe? Meni embe domba tuh Emar, hayangna embe. Meureun lamun embe engkin di sadana embe gitu. Kira aku domba mah, domba gitunya. Nyanya. Mar pinter ih. Ih, heunya mah pinter. Pinter. Karek nyahoan Emar. Heeh, wati ge. Jak, Naon? ini tuh kudu loba istirahat. Kenapa nih perhatian gitu ke orang nih? Mana ti? Ini kudu istirahat Ayolah, gitu. kerek istirahat, Loba dahar. Naon itu ya? Jukut hejo. Naon mah jukut ah? Terus urang tarik mentah hampura. Mana kunaon sih yok ah? Urang teh Curiga. loba salah ka mana? Ah curiga mana kunaon? Mentah hampura urang memang kieu. Urang teh istirahat teh. Dahar sing loba emang kunaon? Teu ingetnya mana mah isukan rek di korban. Naon cenah nih? Emang naon maneh mending kieu we yok. Urang dahar bareng, istirahat bareng, tuh jukut kan loba. Da moal beak urang sorangan mah. Bang urang mah teh beki jukut mah nih biasana ge. Ya heuh, panek bareng dikurbankeun jeung maneh. Mah ini kurban banget tinggal di bujur nomoran. Ispan. Oh, gini, gua tilu. Nomor 3, nomor 1. Mana ka 25 bujur. Urang mah teh maneh Urang mah moal daekeun yok. kunaon? Daging urang mah pahit. Lihat ke bawah mah. Oh, yuk mana tuh sapi? Kebo bagong. Kok mau bagong mah haram ah. Mau daekeun daging ieu mah. Teasnya. Daging ke Awas ada nih tas aja lah. Yaudah buka nih, baca doa hala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tasuntua di kamantua ada Tuh ya tiga ya. Amin. Neng pada emang berapa pada nggak empat? Pada imam itu sangu. Emang kamu. Siap dia.
mungkin bisa bau. Mantep Ima tuh domba. Isukan pasti kurban deh tuh. Orangnya teh sukaan. Isukannya tadi orang tuh. Orang mau dagingnya kemana? Ya pasti di antaran lagi. Wah. Gede kira mana? Si rojak di mana aja bicaranya? Yang bisa Aisyah Bima. Ini kalau bau pun. Paling dengar aku. Ayo. Pati, lepaskan yuk memang. Di, kunaon marwios. Tuh, pengen dilepaskan kan? Anjing teh dombana pada dipencit. Karunya isukan teh ketian nih. Gitu. Mama. Kunaon ieu budak teh? Man minta hampura. Hampura kunaon kitu? Hampura mertelu basala luba teh gede teh. Ari keur Idul Fitri teh daek minta hampura. Ari ayeuna minta hampura Idul Adha aku masih emat teh. Emat teh sieun dipencit, makana minta hampura deui teh. Keun ke dipencit sia. Amun kitu wae mah. Mamang ke sorangan mun emat dipencit sok. Nyakeun bae marah kitu wae mah. Bae dipencit siga sapi Idul Adha daek teh. Embung mamain Nah, sapi. janji heula atuh mun kitu deui. Maaf. Hampura. Awas lamun kitu deui nya dipencit sia. Kitu. Barang gimana sih Oyok dah biasa lagi nyamper. Macam mana kulit? Jak. Ya, kebenaran. Apa? Bapak yang ditahan tuh marek nyayur daging kurbannya tadi. Pagi mau disapara kebelanya. Samaran hal Bapak? Bumbu. Maksudnya teh samaran naon wae? Naon wae, Mak? Samara. Oh, beli bawang berem, jahe, laja, katuncar, muncang, Nah. pedas, jeung kecap. Salah wes sotop tuh kalau ulun. Ya, cukup lah ini. Mana Cok, belanya. Salah, kapaksa kayak bukan kita balik kayaknya. Wow. Pinter. Jahe. Bawang berem sambelin. Inget Jak. Naon? Mana wawanian geningan liar ayeuna. Teu sieun. Sia naon berang-berang ki urang mah teh sia naon. Teu sieun naon cenah mana inget ayeuna teh lebaran haji. Nyaho lebaran haji. Buru. Tuh geus halo-haloan berarti lu ojak. Naon Buru beneran mana dipencit. sembarangan ayo mana. Ya wan lebaran haji main urang dipencit. Sapi, domba jeung budak bangor jeung maneh nu dipencit. Tuh urang mah. Teu percaya mana majik tanyakeun tuh ku palurah.
Dipencit mah budak bangor. Sapi domba jeung budak bangor. Mana nyawa teh unggal tahun di lembur ieu. Leungit hiji budak bangor. Dipencit teh teh wani kurbankeun dagingna dibagi-bagi ka warga. Gitu. Anda tahu anda berarti bagian manehan. Jik ditanyakan ka Palura mun percaya mah. Mun Palura eueuh tanyakeun ka Pak Amil. Jik dia percaya mah jik. Ya, urang ka warung heula nya. Belanja. Jik buat. Naon itu jahe, muncang, lauk asin. Asa lauk asin. Kayak di BL lagi ingat Ya, bagian berangkat itu. Kurban teh jam seberapa mulai nak? Ayo. Oh siap, ayo tuh, siap mas. Ayo. Sehat. Alhamdulillah. Orang ningali kurban. Ayo, segedog nak. Lumayan dah. Asa geula tuh. Coba. Tapi guys bagus sih. Pas jika ieu tah menang asa, gede bedogna ge. Tuh. Beda pan bedog babin sama. Oh, da kudu bagus nya. Keur Budak macet sapi bangun. mah kudu seket. Saha? Wan. Oh, Wawan. Hah? Wawan ka dieu, Wan. Wan, dia. Ka dieu. Allah, Palura bener mau bedog. Duh bener cek si ojak teh budak bengar pencit. Duh kumaha tuh? Sieun. Kenapa? Buru tong sakara rese di geruan teh. Ayo Wan, ka dieu Wan, cepet Wan. Buru ka dieu. Ka dieu lah sama kang mau bangor ka dieu. Itu tuh mencit awe, Pak. Moal mah dipencit ieu mah. Iya. Seger. Alhamdulillah. Sehat Wan? Kemana wae? Tadi terus amang. Terus Amang di mana? Itu tadi teh sholat tuh amang. Ah, bohong. Amang ngungkulnya. Teh sholat, Pak. Yang jadi naon sih teh kita? Yang jadi polisi. Tuh, kamu ah jadi polisi mah. Gaya. Cita-cita Kudu pinter. nama. Budak kayak Kudu jadi sehat. polisi tapi bangor wae. Rajin olahraga ya, jaga kesehatan. Biar enak keneh. Kalau ganti lagi cita-cita mus tinggi lagi. Ya. Ayo nama orang nyari anu muncul kurban. Ya, Ayo Milu bantuan ya. bantuan ya. Ah, Bantunya. Yuk. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bela. Rek naon rojak ka dieu? Nek balanja tuh, Bi. Arek nganjuk meureun. Ira harojok Alfonso nganjuk. Alfonso dulu rojak gitu. Alfonso tuh, Bi. Tuh Bi rek balanja tuh orang teh diberi duit loba, Bi. Kita balanja. Balanja naon? Tapi balanja naon ya? Pokok Bi. Pokokna mah tadi teh kita balanja tah sambeleun, Bi. Tapi 500 apa 300 ya? Eta sugan sabaraha? Loba di bima tuh sambelun cengek negara rede ya. Naonnya? Kayak aku sambeleun kabeh. Pokok Bi urang teh Bi. Si Wawan tuh lagi tadi Bi nanya di jalan Bi. Sok nyalah-nyalah ka batur teh. Je bener Bi tadi kurang geus dihitung 10. Sakalina balanja poho. Biasana ge si Utep ka mana si Utep? Fokus Utep teh ulin wae Bi ayeuna mah lah. Ojak di imah wae jadina. Sieun dipencit ya. Sini pencit. Ya lawakna gede bisa sok dipencit. Ya henteu atuh Bi da ojak mah budak bager. Buru rek balanja naon tuh batur ngantri di ditu rek balanja. Nah, masa Ku ojak. Sano heran ku ojak. Eraeun ku ojak. Buru atuh. Geus ka dewe Bi ka dia Bi ah. Wih jangan. Batur Tadinya, balanja. tadinya. Ieu mah gara-gara si Wawan ya. Itu jebrok-jebrok tuh balik gitu pokoknya diangkut deh. Nah, kalau nama Wan, ya. Karena kan nyari ya itu dari muncul kurban. Perhatikan Wawan. Kumaha cara-cara muncul. Karena nyaho ke Wawan modelan bisa muncul kurban. Ya, diajar we. Oh, Palura. Kumaha? Hapunten ya anu ketinggalan di rumah, bade pamit heula. Engke abdi ka deui. Oh gitu, harusnya ada. Aya, anu pulang heula sekedap. Ya, siap. Tapi kayak kadirinya. Ka deui kita lanjut heula nya. Wan, lanjut heula nya. Di Palura nya. Oke, ka deui bapaknya. Ya, Ya, ya. sok lanjut. Iya, Pak. 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 Mana? Poho, Pak. Pohon naon? Eta bumbuna tadi naon wae samarana? Ayo aja. Ternyata pikirannya kena ulin wae. Ini si Wawan tadi di jalan ngegorowan ah.
pokok meuli Nanya. atau teu meuli kalau Meuli Pak, itu geus nepi ka biela tapi pokoknya deh si Wawan ngajakan ngobrol Pak. Ampun, dioyak kita sakitu ge. Kumaha tuh udah pohon naon tadi. Ini catat. Utek wah. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Tadi padahal ditulis kan mapo. Kenal nih tulisannya Kening kieu Jakarta Bandung ku masih mate nulis teh teh. Tukang warung kagak apalin dia. Assalamualaikum. Salam. Dek. Ingat aja nama. Ya ingat tuh dicatat tuh ditulis ku si emak. Jebrok nyerahkeun atuh rojak era ku awak yang musuh gede kitu. Nah sakit imut teh aduh wah. Bi, tadi naon Jakarta mah jalan ka Subang teh nyaho tah. Tukang warung mah sok pinter maca. Jahe, rojak di mana Jakarta? Jahe. Nulisna si emak. Udah kaharti kieu ge jalan. Tapi yang ulin ya tadi 1.600-an Jak. Ih geuning pas bi Tangis mah pulanganna ke ibi. Tuh, komomun tadi sambeleunana 500 kurang beureun. Geus, pas. Mana ka dieu keun atuh balanjana. Ya. Awas tong poho deui balanja teh. Siap. Namanya urang mah teu nganjuk. Teu nganjuk duit napa cenah pulanganna jang ibi, bohong. Waduh, si gatos beres motongna ya. Jadi isin ke lurah. Terlambat ya. Ya, tadi bumi saya rajin bantuan. Kudu aktif, jaga politik ya. Sehat ya? Alhamdulillah. Kan syukur kepada. Ah, ya wan cara motong kurban teh. Tuan bapak-bapak ya. Sok. Nah, kita masukkan ke resek. Masukkan. Sarua ya nak. Sarua ke. Olah beda-beda. Utep mana utep? Cep, orang balik gelanya. Nah, orang balik gela orang mah ulin. Sok aja. Nah, mana dia urutnya? Pak, ada pamit Pak. Mereka mana Wan? Wih lah Pak. Kena bager, karena kemarin kita pecah yang dari polisi mah. Ya, terima kasih ya. Ada pamit lagi Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Punten. Ada ya tadi. Assalamualaikum. Punten. Ada ya tadi. Aja nah, teh none man. Mana nyaraba gitu. Nyaraba gitu. Ah, aya tulisan naon tuh? Daging mah kaitkeun we kana gagang panto. Gagang panto. Yang satu tah kaitkeun. Gagang panto nya. Daging dah. Di doma tinggal sakit itu mah. Tah, anu aku cecep anjeurkeun we. Kanu sanes, pokoknya tuh tapi pada wih lah, yang bau daging doma ya, apa? Waktu lah, nyak cepnya, nyake, yuk, tuh.
Waalaikumsalam. Bi, Naon cep? ya, itu daging kurban teh Bi. Daging naon dia? Domba. Nuhun atunya. Yang itu Bi, ieu bari nganteran sana. Ya nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh tas eta Mar. Karunya Wati. Ih tos eta mana piringna Mar? Urang wadahan dia eta tos eta teh. Wati karunya tinggal di domba embe emak. Mau aku nanaon Mar? Beneran? Kecobian ya raos teh. Embong mana menyabian tetega marma. Ye, beneran mau aku nanaon? Ih Wati karunya geus mau di gitu. Terus ayeuna dibakar panaseunnya. Karunya Cepang, Komar, cepang tas asak tuh. Embong. Cobian, mana sana tos pisan. Karunya domba mana? Cantik Wati gengeun. Dek. Naon? Nuju ngadama sate Wawan. Giringan. Giringan atuh. Ayo. Bang Komar. Set, ningan tuh satenya nya. Mar. Kira ieu mah jigana sate bagong Samar. Bener. Ieu mah bawa ningali mencit lagi ieu mah sate bagong. Itu nyawatin tuh lain sate bagongnya iya mah sate nasi embe. Sate domba eta mah Wawan sate domba lain sanes sate bagong. Bagong mah. Bawan anu ningali mencitna. Tapi ngana. Ieu mah teu ngeuna. Ngana. Nyambeureun jigana mah mentak ngeuna mah. Ngasakarna make bumbu asmara cinta. Samara. Oh, make bumbu samara. Make bumbu samara, mantak ngeunana mah. Ieu mah daging bagong, Mar. Mar, teu meunang, teu ngeunah. Teu ngeunah ka dieu keur Wawan we. Ih, teu ngeunah. Najis mah teu meunang. Teu meunang awewe mah. Teu meunang ku awewe mah ieu teh. Tuh, bau ieu mah. Bau. Bau. Disimpen di Maka bagian piring nangongkol. Ieu mah daging bagong pamalker Mar mah. Si Wati teh dibere. Ah, teu meunang awewe mah. Saya Wati. Nganteran nih. Bener ayo nganteran. Loba euy dagingna euy. Loba euy. Nah, tuh betul ceplokin. Aku pengen nganteran deui. Mana sih itu? Sebenarnya ka dieu. Rod. Hei. Sate. Hei. Ada mawat lagi. Loba. Loba, meureun saya berduaan nanti. Gimana? Sapi iya mas, domba. Oh, Sarua domba. coba ngariakeun nih. Tuh. Pas kamu kadikeun mas kamu nak. Setelah asak jadi aja tuh. Tuh. Kamari si asa. Karunya si asa si Wawan. Tuh nangkornya. Kamari teh manehna di cari kanan Mang aja. Dan ditusukan. Gara-gara saat, gara-gara aruran. Heeh nya.
ke orang teh malah dinan digojret kana tangkal. Ngomong si ojak. Gimana nya nih cuan carunya tapi. Wan. Mana? Wan. Jadi tuan. Tuan. Naon? Iya tuh. Cek naon? Nyata, bukeun ka dia ternyata bukeun. Tong ngagalakan urang mah. Bos. Bos. Aduh si bos. Atuh bos. Bos. Dibere tuh bos. Tuh, urang mah aya di imangan horea masakna. Ya mesti dia bareng. Ngomong jeung terus. Gara-gara mana urang kemarin dicarikan Mang Ajum. Ampura tuh ban. Da urang mah nya tuh. Umun urang kanyahoan mah hurun. Ditolopung. Maneh makan letik kene jadi nanti karunyaan Mang Ajumna. Untuk kanon si jadi kanyahoan mah urang. Kanyahoanan Nembak. Hah? Tuh itu nembak si Utep. Heeh. Eta teh nang papeletokan yang di maneh teh. Balikin deui. Kurang berekeun ka maneh. Udah malah dibikin deui ka urang jadi carikan anu ku Mang Ajum. Gila Iwati. Tuh, Mar sakedap deui tos asak. Masa tos sabar, ngeunah. Sakedap atuh dawati ge cangkel. Kan dia teh alim tos kuati we wios. Tos sabar. Mar, Wati. Oyak ternyata hadiah oyak nuju ngadamel sate. Loba. Mar, oyak di buminya teta. Tuh. Loba. Sengit. Oyak kapal tuh. Bahasa eta Mar disurut papanting sia. Bahasa hairah teh, wat. Duka tuh hilap, Wati. Oh, tapi kakot berem. Maknya we mah. Tuh teh aya nu suara gitu. Di mana emang nah? Di kebon teh coba. Betul suka betul batu jeung si Wati teh. Di kebon teh? Heeh. Kebon teh malu bejurigan. Oh gitu. Teh nyaon si Mar mah di. Pantesan. Komodika geus juga Mar mah. Sok dijung jurigan ku jurig teh. Mana lucunya? Resepen. Heeh. Berarti Mar mau ngaliwat kudu hibar tong ngaliwatan kebon teh. Lain hiber tong kadinya. Kayak muter we Mar mah. Daripada ku jurig jauh. Bah daripada ku jurig sok. Nilainya? Yang Bu. Marah sih nyari teh ya. Entas cager dah. Ih. Tuh, badai asak. Wah. Geus asak kita mah Wati. Sakedap deui oyak. Alila Wati mah dia. Tak kitu Wati, jawaran teh. Wan. Si Jidi. Ya, Iya guys, chef tuh. idi. Lu tinggal beak sabararul. Tuh. Urang mana? Urang gimana? Jatah urang. Daharan. Ya, Ruh. Rezeki mah geus Allah nu ngatur. Bener cek maneh. Masalahna ayeuna sate di leungeun maneh jadi maneh nu ngatur. Lain ku cungur mana tuh? Ya, pengobat teu ada daging domba bisa darah tinggi. Ye, tangkurak cungur dengekeun ku gegeber ye. Dengekeun. Hei. Ye, memantak darah tinggi mah lain daging domba. Nah, Tah. anjing. Tah, eta. Wow, Sintu ngambek ya. Terselanya. Pokoknya sampai jumpa di episode berikutnya.